Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wilujeng kasadayana murangkali kelas 5 dina pelajaran bahasa Sunda anu ayeuna mangga dibuka halaman 28. Kamari tos dibahas ngeunaan guguritan. Guguritan teh salah sahijina karya sastra Sunda anu ngikuti kana aturan pupuh. Tah nama dina halaman 28 aya pupuh magatru. Tah pupuh magatru teh salah sawiosna ngabogaan watek sedih atawa prihatin. Jadi menggambarkan kesedihan atawa keprihatinan. Nah, tingali di dinya di dieu aya bait nu kahiji. Kamari nu kumaha lagamna teh he barudak kudu hirup rempuk jukung jeung babaturan ngahiji samiuk jeung dulur-dulur teu binarung goreng pikir komo bari olo-olo. Nah dina ieu teh aya sabait. Sabait atanapi disebut pada. Nah, baris disebut pada lisan. Jadi sapada aya 5 pada lisan. Jadi dina pupuh magatru mah aya 5 pada lisan dina sapadana teh. Tadi dia tinggal aya pupuh magatru pada lisan kahiji 2 3 4 5. Terus aya engang, aya engang teh naon? Nyaeta suku kata. Atanapi aya disebut guru lagu, aya guru wilangan. Guru wilangan teh jumlah engang atau jumlah suku kata dina tiap-tiap pada lisan atau dina tiap-tiap baris. Tinggal di dieu. He barudak kudu hirup rempuk jukung. Nah, aya saberiji aya 12 suku kata aya atanapi engang. Ari guru laguna naon? Naon wae tah? He barudak kudu hirup rempuk jukung. Tah, jukung ai guru lagu teh vokal akhir. Jadi vokal akhir anu ditungtung naon? Huruf vokal teh naon wae? Nyaeta a, i, u, e, o. Berarti naon? Kung. Berarti u, daka, ng mah eta huruf konsonan. Jadi 12 u. Jeung baturan ngahiji. Berarti aya saberiji aya 8. Guru laguna aya saberiji? Aya hiji nyaeta mana? I. Berarti 8 I 12 U, 8 I, 8 U, 8 I, 8 O. Tah eta teh dina pupuh magatru. Tah ayeuna mah urang ngabahas nganyahokeun pupuh Mas Kumambang. Nu tadi mah pupuh magatru, aya mah pupuh Mas Kumambang. Aya perbedaan. Persamaanana sama-sama nyaeta ngabogaan watek rasa prihatin atau kesedihan gitu. Atau sakit hati atau nyeri hati. Kumaha nadana? Tah dina pupuh Mas Kumambang mah diantawisna sapada atau sabait teh aya 4 pada lisan, aya 4 baris. Itu kusir bangun ambek ambek teuing turun tina delman kuda di pecutan tarik teu aya pisan ras-rasan. Nah eta pupuh Mas Kumambang. Itu kusir bangun ambek ambek teuing turun tina delman kuda
di pecutan tarik teu aya pisan ras-rasan. Nah, ini dibuka buku paketna halaman 30. Tah, aya nyawalakeun pupuh Mas Kumambang halaman 30. Cobi dibuka. Tah, ayeuna mah sok kuhidep tingali aya kelompok hiji, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 5. Tah, ayeuna mah sok kuhidep di eusian tah urang kudu ngabogaan sobat dalita eta aya guru lagu sareng guru wilanganna sabar hiji nah 8U 8I 8A nah 12U 8I tah itu sok diisian sok ku pensil dina buku paketna sadayana dugikeun ka kelompok 5 santos dieusian ya terus pilih salah sahiji terus videokeun pupuh Mas Kumambang. Contoh di dia. Tileletik kudu diajar sing rajin ngarah teu hanjakal jeung batur kudu diskusi silih tuker pangalaman. Nah gitunya sok pilih salah sahiji tinu anu 5 terus bikin video nadana nyaeta make pupuh Mas Kumambang. Nah ngangge pupuh Mas Kumambang ya sakitu anu kafihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.